cek Imam Ghazali mah. Urang nyeri mata di pikiran, nyeri celit di pikiran, nyeri irung di pikiran, terus nyeri beteng dan di pikiran sebenarnya mah tok gerage anu boga kreditan gerimet tereh modar teh jelema sok gerage pejabat garing dan lain sebagainya. Tetapi lamun urang ka Allah Masya Allah lepas. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat yang amat besar ialah nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyam. Yang saya muliakan para kesepuhan Kampung Doyong, Kampung Doyong. Dia khusus kepada Kiai Haji Mamun, juga kepada RT seumur hidup, ialah RT Haji Arif, juga kepada tamu yang jauh dari planet sana, ialah Profesor Dr. Kiai Haji Supendi beserta kru baca manakib. Alhamdulillah pada malam ini kita kumpul di rumah Bapak Dr. Haji Mujiono yang saya hormati. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dalam rangka walimatul arus mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah kita kumpul di sini pulang minimal perut kenyang, minimal. Tetapi urusan perut mah gampang, yang penting urusan pencerahan hati. Mudah-mudahan hati kita semua jadi terang, jadi terbuka, sehingga menjadi luluh
akibat dari luluh terang cerah, jadi nanti hari Minggu kita kondangan. Ya betul. Hari Minggu atau hari Senin. Saya insya Allah nikahkan Minggu ba'da zuhur. Jadi nikah hari Minggu, resepsi hari Senin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau saya ngedengar marhabat tadi seneng di kota. Doyong kan kota. Kota kebanjiran. Wong di televisi aja ada. Di Kompas juga beritanya ada. Doyong kebanjiran. Katanya. Total tuh mana emang? Oh di bawah sono. Di sini bukan total. Iya doyong sini. Nggak mau dia. Katain total nggak mau. Ya alhamdulillah saya di perjalanan mendengar berita bahwa Jakarta banjir. Biarinlah Jakarta ini, kata saya kan gitu. Biarin. Ada lagi berita istana juga kebanjiran. Orang-orang istana siap boyong ke Bogor. Ya biarin lah. Kata saya pada mati juga ya nggak apa-apa lah. Tapi pas begitu ada berita lagi total banjir, langsung saya ingat sama RT Arif. Mati enggak dia ya? Masya Allah. Sebab kalau ditotalkan banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita jadi ingat. Masya Allah, ternyata ya alhamdulillah masih pada hidup. Ya masih pada hidup. Berarti kan nggak apa-apa. Banjir nggak ngaruh. Banjir kita kayak di Ethiopia, kelaparan beranak aja terus aja. Jadi kelaparan tuh nggak ngaruh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita berkumpul di rumah Bapak Haji Mujiono dalam rangka rasulan, bertawasul kepada ahli-ahli kubur, khususnya kepada Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memohon barokahnya. Sebab Pak Haji sekeluarga punya hajat, yakni punya maksud akan menikahkan putrinya yang bernama Pratiningsih dengan Nur Febri. Saya itu kalau ngedengar pertikahan cemburu. Iya, maksudnya jatah kita kan 4, kan baru 1. Iya, jadi cemburu saya. Kenapa yang lain lagi 1 tinggal 3. Sama beliau juga 1, ini juga 1. Mobil punya, perusahaan ada, rumah punya 2, 3, istri 1. Ini kan gak bagus ini. Iya, maksudnya gak bagus. Mestinya perempuannya yang nawarin. Kalau nggak nawarin ya nggak jadi. Akhirnya karena perempuan yang nggak nawarin, suaminya juga takut, ya cukup 1 saja. Yang penting sakinah mawaddah warahmah. Mau buat apa punya 2, punya 3, tapi sholatnya nggak khusyuk. Sebab yang diatur tuh cuma schedule gilir. Habis dari yang muda ntar kemana ya? Ke yang tua berapa hari ke yang muda lagi. Kapan mau khusyuknya sholat? Lebih dikit pentungan udah gini aja. Udahlah kita merombongan 1 aja ya.
Ya udah. Yang jelas nikah itu dianjurkan oleh agama, oleh syara. Agama menganjurkan supaya menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Orang yang tidak kawin, yang tidak nikah dibenci oleh Kangjeng Nabi. Orang yang tidak kawin dibenci oleh Kangjeng Nabi. Falaisa minni. Orang yang tidak nikah bukan termasuk umatku yang sempurna. Masya Allah. Kalau orang yang nikah berarti sudah dianggap umat Kangjeng. Kalau satu saja sudah dianggap, apalagi 2, 3. Sangat dianggap. Iya kan? Masya Allah. Nikah itu perjalanan Kangjeng Nabi. Bahkan seluruh Nabi nikah. Dan ada yang istimewa, Kangjeng Nabi Sulaiman istrinya 1000. Ya Allah. Maksudnya kok kuat ya? 1000, bahkan pernah dijejer 1000 antri. Maksudnya pengen punya anak laki-laki, kalau malam itu dijima 1000, maksudnya supaya hamil bareng nanti melahirkan laki-laki semua, biar jadi prajurit perang untuk melawan musuh-musuh Allah. Perang gak usah sama orang lain, sama anak saja 1000 udah cukup. Ya Allah, itu Kangjeng Nabi Sulaiman, ya Allah, satu malam naikin 1000 kuat. Pamuji walaupun punya obat 2 aja, 2 besok ke rumah sakit. Ke rumah sakit besok. Ini 1000, oh ya Allah, ya Rabbi, kuat. Mang Haji sapeting pernah seberapa kali itu. Udah godeng kepala dia. Waduh. Tanpa nikah turunan jadi kurang. Kalau kurang turunan berarti umat jadi kurang. Kalau umat kurang, kalau nanti ada serangan dari Amerika kan susah, kalah kita. Sekarang makanya Amerika takut sama orang Indonesia. Ini banyak. Jadi jangan dulu tentara dah, anak-anak kita aja yuk lu sono biar pada mati tuh, perang lu. Kalau dia punya 1000 peluru, ya udah dikasihkan aja 1000 rakyat, 2000 peluru, 2000 peluru, udah tinggal gitu-gitu aja. Jadi tuker-tukeran. Ntar habis peluru kita kan masih hidup, kawin lagi kita. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi lamun urang ieu hirup bersyariat dianjurkeun nikah. Tetapi ketika urang geus manteng hirup ka Allah, kadang-kadang teu hayang ka awewe. Hayang ka awewe teh mun mantap, sebab leuwih indah ka Allah dibandingkeun jeung awewe. Indahan keneh zikir ka Allah dibanding ka awewe. Komo bangsa mobil, motor, tuh nilai ya. Komo ngeridit mah cangkel, cangkel. RT Arif yang ngeridit baik kuru jangan. Di dunia baik kuru, komo di akhirat dibelum sia teh. Ada satu nabi
yang terkenal dengan gantengnya ialah Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusuf makasih puasa biasa. Lamun urang tas deuleu Kangjeng Nabi Yusuf ajun deuleu Haji Pendi hayang utah. Sebel. Ku kasep-kasep dak orang-orang deuleu nu kasep teh kan senang hate teh jembar. Deuleu nu kasep, deuleu nu geulis hate senang. Walaupun lapar jadi terasa seubeuh. Tapi urang keur seubeuh deuleu Haji Pendi lapar. Ya kan banget lain banget jelema banget perang ieu mah ya. Kangjeng Nabi Yusuf kasep mantap. Diibaratkan samangka dibelah dua, sabelah dibikin ka Kangjeng Nabi Yusuf, sabelah babarengan urang kabehan. Uyuhan urang aya irungan ieu bener teh. Uyuhan sapira sabelah samangka babarengan ku urang kabeh. Kangjeng Nabi Yusuf sabelah sorangan. Masya Allah. Kacaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf dipicen ka sumur ku dulurna, diangkat ku pedagang, dijual jadikeun abid, nu meulina adalah patih haji raja ayalah di kerajaan Mesir. Kasep Kangjeng Nabi Yusuf keur memujana kasep eta pamajikan raja disebutkan naon pamajikan raja permaisuri ngaranna Siti Zulaikha. Atuh di Mesir mah je nu jore urang ka Mesir neangan nu penghek irung moal aya, neangan anu irungna teu mancung di Mesir moal aya, sakumaha moal aya nu mancung di endoyong, di doyong neangan nu mancung moal aya pengek kabeh. Di Mesir waktu bulakur ka Mesir neuleuh jelema teh karasep jeung garelis. Ya Allah, Haji Pendi mah Haji Pendi di Mesir asal aya awewe neuleuh nuturkeun awewe mun teu dikitukeun atuh kitu bae. Garelis aya teu nabrak trotoar kan lempang teh ya Allah kaget neuleuh urang Mesir garelis jasa. Pelayan restoran di Paroto padahal eta pelayan ku boloon. Tuh sini tunjuknya na eta pelayan lihat sapira pelayan atau di Paroto ku jadi di kieu waduh dasar aroplo kabeh. Masya Allah emang bener garelis bener di Yordan. Ya Allah ingat ke Haji Mamin bae Noel kakula cek Haji Mamin ieu lamun di urang jadi bintang film sakian ieu. Lawakina nya kasep awawena geus mun di urang jara di bintang film di dieu mah ceknya jadi pelayan. Taeta di Mesir karasep gerilis komo Kangjeng Nabi Yusuf mah. Nah kacaritakeun Kangjeng Nabi Yusuf dipake kahayang ku Siti Zulaikha gancang caritana. Kangjeng Nabi Yusuf di kamar disampeurkeun ku Siti Zulaikha. Siti Zulaikha na geus siap geus teu make calana jero. Mangkani urang Mesir. Ulah nyaritakeun model orang doyong. Sapira orang doyong tuh, orang doyong mah lamun ditanya saking pundi? Saking Brebes. Ireng kumaha. Orang Mesir itu geus teu make kuta. Ya Allah mangkaning susuna apa ya jasa Pendi ya aja pakai pakaianan nu carang teh model sipon. Aduh Kangjeng Nabi Yusuf diudag-udag di kamar. Maksudna titah ngazina benang bajuna Kangjeng Nabi Yusuf kekeh embung tarik ngerewek soe
tapi terus dipaksa Kangjeng Nabi Yusuf ke benang kita nangkep ka Siti Zulaikha. Lamun RT Arif dipaksa teu kudu ku Siti Zulaikha, teu kudu ku si Suminem belah. Asana tau teu kudu dipaksa RT Arif malah ngajakan. Aduh ya Allah ya Rabbi, ieu mah diajakan tetep embuk ngan ngaran-ngaran manusia begitu neuleus sosok Siti Zulaikha luar biasa, nya geulis nya rapih aya ser syahwat biasa tuh ngaran lalaki normal jeung awewe atuh aya syahwat. Cepet Gusti Allah menurunkan malaikat Jibril mencet awakna, dipencetlah dikeluarkan caimanina melalui ramona. Setelah keluar caimani geus teu berdaya. Kitulah Allah dek nyalametkeun hambana, gampangin Allah. Atuh mun RT Arif geus teu kudu ku malaikat Jibril, geus pokona kaluar sorangan we teh geus mah. Ya Allah ya Rabbi, tidinya lah teu berhasil Siti Zulaikha. Akhirna Kangjeng Nabi Yusufna ganjang caritana di sidang, persidanganna tetep menang nama lantaran didelus soekna baju laporan Siti Zulaikha nama dek dizinahan ku Kangjeng Nabi Yusuf, tapi Kangjeng Nabi Yusuf inkar kanyahoan tina baju. Lamun baju soekna dihareup berarti ieu bener Kangjeng Nabi Yusuf nu dek ngazinahan Siti Zulaikha na meureun embung nyoekeun baju. Tapi lamun soekna ditukang berarti diudag ku Siti Zulaikha sehingga benang soek kan menang Kangjeng Nabi Yusuf sebab soekna ditukang. Tetapi tetep hukum tiba heula ge meureunana nu gede masuk mulan ngulinkeun hukum. Dielehkeun lah Kangjeng Nabi Yusuf, akhirna diasupkeunlah ka penjara dengan berbagai-bagai kesalahan. Geus teu kacaritakeun panjang kebe dina tafsir, kacaritakeun mah akhirna Siti Zulaikha ditinggalkan ku salaki. Terus Siti Zulaikha ngalang layung bogoh jasa ka Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf di penjara. Terus ngalang layung bogoh jasa ka Kangjeng Nabi Yusuf. Asal neuleuh daun Yusuf, waduh. Neuleuh bangkong Yusuf, Masya Allah. Kos Haji Pendi baheula ka pebenena, waduh kesemaran geus teu meunang neuleuhna naon. Aya anggel ge ditangkep we, oh dindaku. Geus kos kitu bae bangsa si bloon ieu teh ngaranna ge teh. Tah, ieu Siti Zulaikha akhirna disalametkeun ku Gusti Allah, boga guru lah nyana dibimbing mengarah ke Gusti Allah. Akhirna berzikirlah nyana, sanggeurna berzikir pelampiasan cinta anu keterlaluan dialihkeun ku rindu tadina cinta ka Kangjeng Nabi Yusuf, yakni ka makhluk kuari dialihkeun cinta ka Khaliq. Zikir terus dan penting illallah 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 dengan bimbingan, maka Siti Zulaikha berangsur poho manteng ka Gusti Allah. Kuari geus pindah rarasaan nuta tadina dedeleuan ieu teh jadi kanikmatan sesuai jeung watakna kuari teh.
duta tadina dedengian indah mun ngadenge suara nu merdu sesuai jeung watekna kuari henteu tatadina irung ngambe resep nu seungit-seungit dunia sesuai jeung watekna kuari henteu kitu keneh sungut leungeun beuteung jeung sajabana drastis 180 derajat karesep karena urusan dunia beralih ke urusan akhirat. Masya Allah kuari indah jasa Siti Zulaiha duta tadina cicing di istana kuari mah cicing di hadapan jembatan tetapi keindahan cicing di hadapan jembatan tengah leuwihan cicing di istana di cicing di istana mariweuh kudu boga pangladen tukang ngepel, tukang sasapu ngaladenan dahar nginum pakaian mandi dan lain sebagainya riweuh keindahan dunia mah kuari mah di hadapan jembatan jeung Allah nikmatna luar biasa teu kadenge suara-suara nanaon teu kadeuleuh makhluk-makhluk teu kaambe-ambean duniawi hiji be Allah bantep biasa Siti Zulaiha geus teu inget ka makhluk wae ka Allah cicing hadapan jembatan Allah seri sorangan jeung Allah nikmat diangkat jadi waliyatullah ngeunaheun kahujanan kaanginan kapanasan teu karasa sebab ieu ruh keur ka Allah lamun geus kaedanan Allah moal aya panyakit boro-boro kaedanan Allah edan biasa ge teu kena panyakit edan biasa be edan biasa jeung urang mah dahar hati-hati nginum hati-hati sesuai jeung aturan medis ulah loba teuing ieu coba ge tetep bae kena panyakit nu edan ngadaharna dipelbak urut batur tegeri-geri coba ke dulu nu edan ilamotan hees di mana bae tegeri nu edan eta ai si eta jadi gegede penyakit di pikiran sebenarnya mah gegede di pikiran cek Imam Ghazali mah urang nyeri mata di pikiran nyeri celit di pikiran nyeri irung di pikiran terus nyeri beuteung dan di pikiran sebenarnya mah tok gerage anu boga kreditan gering tereh modar teh jelema sok gerage pejabat garering dan lain sebagainya tetapi lamun urang ka Allah Masya Allah lepas kaye menu edan urusan edan biasa bicara nu gering sebab pikiranana teu boga pikiranana naon nya ieu mah komo ka Gusti Allah mantak ulah kaget lamun Sunan Kalijaga cicing di sisi kali nyana kehujanan keanginan sesuai dengan instruksi guru muncak guru nacan ka dieu ulah wa kahudan iya tuh kehujanan keanginan biasa bae Syekh Samsudin Madura hatinya dan sesuai jeung guru encek guruna ulah waka nangtung lamun can datang iya tuh biasa da tahunan kitu keneh kabelah dituna komotan Abdul Qadir dan lain-lain sebagainya kunaon eta manteng ka Allah teu masalah urang bae bogoh jasa ka awewe bogoh jasa ka awewe ieu bogoh jasa isuk-isuk teu dahar sore teu dahar neulean foto hehe tenden deui iki urang ngaran edan kan eta edan biarana edan jeung foto bae ge jeung foto geus indah jasa aduh nu leuwirna dikiekeun ditenden deui kakara ge ditenden geus cokot deui ta foto iki tilu poe teu dahar teu nginum teu gering teu naon aju kunyana di titah kapanggih di pengkolan hujan-hujan hujanan jibreng sugan puyang hulun
tepu yang tenang biasa baik udah lihat tak aya cinta gairah di jero hati entek cek ahli tasawuf mah awak kurang bisa senang awak kurang bisa bendu awak kurang bisa seri awak kurang bisa cerik naon tah nu mantak ngajadikeun seri cerik senang bendu aya naon di jero awak kurang aya nafsu coba ge nafsu na pilihan kunaon nu mantak jadi senang kunaon nu mantak jadi cerik kunaon nu mantak jadi bendu kunaon nu mantak jadi pemurah kunaon nu mantak aya naon di awak urang pagawean ahli tasawuf nu norekat nganyahokeun hal eta supaya duka Allah telempeng penyakit dipiceunan iya ya penyakitan di jero awak urang bisa seri bisa cerik bisa senang bisa bendu dan lain sebagainya angin di jero awak urang aya angin anu nyulusup disebut nafsu eta lamun teu dipiceunan melalui bimbingan guru tetap orang moal bisa ibadah khusyuk ka Gusti Allah salat orang biasa bae kajun dipaksa-paksakeun Allahu akbar tetep bae cakar teh arif teh bulan kamari mangges bulan hareup can aya duit mun eueuh duit ieu kumaha 3 bulan diseret deui kontak motor kira coba ge timbul di mana ya timbul di mata timbul di ceuli nu bakal ngaramekeun kalbu mata urang dedeulean asup ke jero hate rame di jero hate ceuli urang dedengean asup ke jero hate rame di jero hate irung urang ambean asup ka jero hate rame di jero hate nu ngaramekeun hate urang mata ceuli irung rame di jero hate akibat dedeulean akibat dedengean akibat aambean bisa seri akibat leuleuh denge ngambe bisa cerik akibat leuleuh denge ambe ieulah indra nu kudu diurusan ku urang mantap urang ngaji lalaunan syariat narapihan saenggeus teh syariat narapihan moal indah ibadah lamun urang can ngabersihan panyakit moal indah ibadah aya bae sieun hudang ti peuting sieun ka kuntilanak sieun ka pocong bloon kan eta kos gitu aya eta ieu bae geus kolot sieun ka kuntilanak tapi kuarima aya kuntilanak beunang asup Islam tololnya sialnya teh internet bloon jadi kuntilanak beunang dicekelan baju ditanya dari mana dari kuburan anu kamu kemana saya mau kembali lagi ceknya nanti dicekelan kita asup Islam heula kuntilanak maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah bimbing biasa asyhadu anna muhammadar rasul jadi kuari mah kuntilanak aya nu mualaf eta jadi lepaseun balik deui ka kuburan geus macam-macam ieu kuari dunia internet teh kos karari itu bara rohongna gede jasa masa kuntilanak asup Islam nah ieu siti zaya panjang ta urang lamun nyaritakeun eta penyakit di awak urang mata bisa seri urang ku mata bisa cerik urang ku aya angin di jero awak urang urus ku urang mah komo neungeus kolot mah coba tujukeun bata urang ka akhirat ciri urang ka akhirat irung urang ka akhirat sugut urang ka akhirat golbu urang ka akhiratkeun lantaran geus moal kebal deui masa potongan kieu kuis geus lain di luhur jembut geus wisan jangan moal ka mana deui asal moal kebal deui nu syariat bener teh
atuh suayana geus udah lempeng ka Allah. Siti Zulaikha geus bisaeun ngaleungitkeun nu mazmumah, ngadatangkeun nu mahmudah. Nafsu-nafsu anu tercela cek agama dipikeun sekaligus, nafsu-nafsu anu terpuji ditarik sehingga menjadikeun ladzat iman teh ngan lain ngan sakadar iman disungut, lain sakadar percaya tapi karasa. Urang mah kuari lamun ditanya sia agamana naon? Islam. Pangeran sia Allah, nabi sia anjeun Nabi Muhammad. Ari Allah teh sifatna Allah mandolokeun ka urang, sifatna teh ngadengekeun, nganyahokeun. Eta teh ngaranna akidah, kepercayaan. Percaya urang mun ditanya Allah ngadengekeun urang, Allah leuleukeun urang. Ngan can karasa. Encan karasa. Cirina encan karasa nyaho Allah neuleukeun, nonton TV terus. Mending ngorakena geus kolot. Pan eta pan goblok-goblok da jelema. Geus kolot Ki Haji deui. Nonton TV keneh eta mah goblok bin tolol. Mun aya di dieu eta Ki Haji goblok bin tolol, bin bloon. Oh, mana buih anak. Oh. Asal geus kolot SMS-an jeung jahe bloon kan. Eta ngaradakan teu karasa iman. Urang lamun diaritakeun ka situ jahe can karasa. Sakumaha karasana urang lapar, sakumaha karasana urang seubeuh, urang nu ngarasakeun urang lapar karasa, urang seubeuh karasa. Iman teh mun geus karasa isin ka Gusti Allah, moal daekeun boga TV, moal daekeun boga HP, isin deuk nanaonan lah. Tuh, pun urang mah geus atuh dijual HP, memang kurang dijual. Jepang deuk meuli BlackBerry. Waduh, deuk beli BlackBerry bulan, waduh. Ganti urang mah. TV kunaon teh dijual? Tasawufnya, ai isukna ganti. Bude. Tah eta urang iman ngan can karasa. Lamun geus karasa teu hayang nanaon, hayang zikir, maca sholawat, maca Quran, hayang eta bae salat. Hayang teh salat. Ieu teu kadengean ku Siti Zulaikha langsung kieu Allah geus ngeunaheun. Kuai rupa geus jadi nini Siti Zulaikha, tapi iman jadi mantep ka Gusti Allah. Keur ngora iman luluh sehingga ngudag-gudag Kangjeng Nabi Yusuf barang geus kolot iman manteng teu hayang. Kanjeng Nabi Yusuf kacaritakeun jadi raja, begitu kacaritakeun jadi raja inget baheula teh dipikahayang ku seorang permaisuri ngaran Zulaikha. Dek diteangan cek Kanjeng Nabi Yusuf jaboga pamajikan teh jadi raja mah dek sabaraha bae oge di zaman harita mangga teh teuing dek diteangan lantaran ieu Siti Zulaikha bogoheun jasa. Aya nu ngabejaan Tuan Raja Yusuf, aya Zulaikha di mana? Tuh handapeun jembatan. Diudag ku Kangjeng Nabi Yusuf. Kangjeng Nabi Yusuf make pakaian kebesaran kerajaan, make mahkota kerajaan, kuda anu disiapkeun kuda di istana. Berangkat Kangjeng Nabi Yusuf sorangan dek nyamperkeun Siti Zulaikha kapanggih handapeun jembatan. Assalamualaikum. Cicing bae Siti Zulaikha. Assalamualaikum. Cicing bae. Tanya assalamualaikum. Cicing. Toel aku Kangjeng Nabi Yusuf. Neng. Waun teu ka akang. Teu cek. Deuleuh dulu ieu nu kaset.
Tahu cek situ dulu. Coba. Ini lain Zulaikha. Cicing bae. Coba pandang, iya sah. Tahu cek. Sugan di hati aya saha anu dipake ka deudeuh ka memeting ka cinta. Tuh. Nu aya di hati saha kuari? Tuh, iwal ti Allah. Masya Allah. Iya tadi lu coba sahanya ya. Yusuf. Oh Yusuf cek situ Zulaikha. Yusuf ya. Jangan sakit gitu. Aduh. Ya Allah. Cakan Yusuf haram. Zulaikha. Hari orang ke istana. Jangan naon dunia. Lain pan maneh baheula teh ngudak kula ieu kula warni Yusuf geus jadi raja ieu urang ka istana. Baheula kaula ngudag-udag maneh keur can wauh jeung Allah. Ketika kaula kuari geus wauh jeung Allah, makhluk mas satai ku henteu. Edit maneh Yusuf kula bakeur jeung Allah. Boh. Cek Kangjeng Nabi Yusuf murigak buru eta ka Kangjeng Nabi Yusuf komo ka Haji Pendi mau beurang ditendang jeung diculan. Geus teh aya geus teh dulu Haji Pendi mah boro-boro Siti Zulaikha atuh si Siti Genem nembungeun. Suminem. Nah, iyalah lamun geus ka Allah geus poho segala rupa. Urang kuari lantaran ka Allah na setengah-setengah. Atau temenang manggi awewe kok mau nyingsat manggi nyingsat itu sekolah dia kieu bae aduh tuh budak seutik deui mah seutik deui kaduluan aduh belum tuh coba nyana naik angkot amprok jeung pahareup-hareup jeung si mbana make rok mini kieu kahayang kula mah jaga sekolot malingeus atuh kieu nya jaga sekolot mah pantes kieu teu jana mah datang kasih mbak isine ipet-ipetan kikieuan anyana terus lagi dasar sekolah belon eta kula teu boga ka isin iman ipis jasa iman ipis atuh geus bae neuleuh kikituan ieu mah kieu we da jero hatena seutik deui mah budak kadeuleuh teu apemna aduh. Nah kuari mah ulah ngukur ka Haji Pendi urang bae lah mun awe liwat pingpingna kadeuleu ku urang dilirik apa peureum coba babarengan coba peureum apa dideuleu terus RT blon atuh eta mah ukuranna kitu bae sih ukuranna geus urang lamun aya we liwat pingpingna putih dideuleu kadeuleu ku urang teh aduh saya teh kan haram urang beheulanan urang mun neuleu kitu tah perem apa perem hah entah berarti iman urang ipis kena jasa masih kena resep mata pakai neuleuh sesuai jeung watakna ipis berarti ieu mah jang ukur-ngukur diri urang bahwa diri urang ipis kena iman teu berani urang meureumkeun mata ketika neuleuh nu diharamkeun ku Allah. Meureun aya zina ona meureun urang ge embung aya zina meureun misalna aya awewe rangda aju ka Haji Arif ci ka dieu aya naon kula mah ieu asal disarean bae sedekah lillahi taala Haji Arif teh sedekah si sedekah embung aing tetep kula ge percayalah ka RT Arif aya kudu numpakan mah pasti madaekeun wah kula ge iman mah ayaan nya ge ai kudu numpakan membungeun nya ge embung aing cek nya aku mau jore mah embung aya lah iman tapi ai neuleuh mah kitu kan neuleuh geulis irung mancung pingping biasa bujang lah bujang kada dideleukeun keneh sanajan lamun titah ngazinahan embung berarti kan iman urang teh pohara tah ipis komo datang ka daek zina mah naudzubillah min nah ieu mah keur carita bahwa ketika urang encan manteng ka Gusti Allah neuleuh awewe resep bae
ketika orang manteng ke Gusti Allah contohnya Siti Zulaikha geus embung kalau itu nama panjang akhirnya mah tetep dingorakeun deui mukjizat ti Gusti Allah panjang dongeng ieu mangan eta bae keur carita urusan syahwat mun urang bisa bersihan nafsu-nafsu urang loyog urang ge lain deui kadeuleu loyogna lain deui leumpangna lain deui lirikanna lain tak kadeuleuan aya jelema bisa ibadah di hiji lembur kadeuleu kanyahoan kaambe sebab naon dina leumpang lain dina lirikanna lain dina segala naga lain we lamun geus ninggalkeun watek mata ceuli irung bakal kapanggih engke jeung baturna nu akur jeung nyana urang mah pada halayak rame kieu akur bae sebab teh urang kos kieu cabrek sagolongan lah jeung haji pedi jeung haji eta RT kos kitu bae teh asal datang ka pae kitu bae buat kitu bae buat mentak hiji-hiji da urang malah mendingan resep bae kanu bisa sakitu bae geus wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim li ahli panghandapna bagian kawalian ngabenerkeun kawali jeung pasrah sebab urang mah teu bisa cinta bae kanu bisa sebab berat jasa urang nya kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah contoh hiji deui anu cinta ka Allah Imam Sibaweh teh kiai mun santri kiai nyanahu cucugud ahli nahu Sibaweh mulai dua keputusan grammar pembacaan keputusan nomor hiji adalah Imam Sibaweh kacaritakeun majeng bapana hayang deuleu Imam Sibaweh kawin lantaran nyana teu daekeun kawin akhirna dikawinkeun lah ku bapana ka hiji awewe nu geulis pinter turunanana bagus barang geus kawin biasa we geus kawin maghrib ke masjid isya ke masjid pemajikanna di jero kamar atuh geus bersoleh siap tempur teu calana teu pake kutan geus mantep mun aja peni geus teu babanyo acan langsung ceklak bae sakumaha naik sado tapi Imam Sibaweh balik di masjid dah ngamparkeun sajadah salat Allahu akbar likum Allahu akbar didelegeun ku pemajikanana sampai jam 1 jam 2 wah cakina meureun moal malam ieu mah meureun geus bente malam eta salamet malam kadua kitu keneh salat ya Allah malam katilu salat keneh bae cek pemajikanna meureun aya jeung kiai mah kieu meureun cek terus bae aya pamake meureun lah datang ka 7 poe mah bener teh ka 7 poe salat geus 7 poe kan siap teh kada 8 poe salat keneh bae 9 poe 10 poe cek pemajikanna meureun datang ka 40 poe meureun kan aya sok pamake kitu kan kalau baheula mah datang ka 40 poe cenah ulah kumaha belon ka mah tuh eueuh waktu dituna tetep bae segerakeun kata 40 poe masih kene salat kene bae ya Allah akhirnya obat bulu hiji obat bulu 2 pemajikanna langsung bae tas diturunkeun baju diasup-asup ke bebenah isuk-isuk langsung bebejakan di tohana ka mana neng balik cek kunaon emang teu kuna naon cih ieu ku bae mah aya naon jeung salaki teu aya naon pat aya naon si balik teu bae teu aya naon si bawe ka dieu cek mana ieu pamajikan deuk balik emang kunaon teu kuna naon mah neng emang aya naon ributan henteu si bawe emang kunaon ieu cek teu naon neng pan deuk balik emang kunaon pugu teu aya naon sakali mah
maksudnya teh naon teh kuat tanyakeun we cenah kakak kuat si bae mah teu kurang apa nih bisa bejakeun cek pemajikanana nya nama salat maca Quran ngarang salat maca Quran ngarang salat jadi eta pemajikan teu ditata henteu kunaon emang si bae leuwih resep ka Allah batan ka pemajikan ya Allah Haji Pandi mah Haji Pandi leuwih resep ka pamajikan batan ka Allah tuh tilok baca Quran unggal peuting geus wae cenah mah ngomean susu malulu mentak ditanya anak sabaraha 15 eleh kotok rintik mah tuh atuh teu naon nah iyalah sosok-sosok manusia anu cinta jasa ka Allah terabaikan urusan kanikmatan dunia ieu mah keur carita batur ngokos kitu teu bisa babagi nyana aya waliullah nu bisa babagi loba itu Imam Syafi'i madzhabul arba'ah jeung nu sajaba-sajabana tu Kangjeng Nabi biasa ieu mah keur majlub mah moal majlub mah ditarik ku Gusti Allah ke manusiaanana dieuweuhkeun sehingga poho ngan ka Allah hungkul tah lamun geus kos kitu jelema geus pohara jasa hese urang neangan model kos kitu ngan tetep aya mun urang neangan aya nah iyalah lamun ieu mah sakadar ukuran ngukur urang bae ai urang geus datang ka mana ieu hirup ternyata urang geus kolot kieu ge can manteng ka Gusti Allah nu mantep can manteng loba panyakit di jero hate hubud dunya hubur yasa hubul jah hubul mal aya godob teu meunang salah saeutik jeung jelema bendu marah hiri etalah penyakit eta hayang ka alam ria ngaranna ujub dan sejban urang lalaunan picenan saeutik-saeutik abeh urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu mah carita soal antara lalaki jeung awewe seperti kos kitu. Ieu urang doakeun kedua mempelai mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, dikuatkeun jodona, dibere keturunan anu soleh nu solihah, dibere rizki anu loba jam ibadah, sehingga akhir hayatna aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitu kene urang nu kumpul di dieu, mudah-mudahan urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga urang husnul khotimah di akhirat, urang babarengan di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahaji mujina jeung ibuna jeung panganten urang doakeun mudah-mudahan dina hajatna dibere berkah, diturunan rahmat ku Gusti Allah, mun nyana tatarukana sing jembar, modalna sing kapulangkeun. Pokona mudah-mudahan aya dina rahmat Allah, berkah segala rupana, amin ya robbal alamin. Sakitu bae dihatur disingkuring urang ngadoa ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana bil khair, Allahumma hasil maqasidana wa muradana bil khair, Allahumma hasil maqasidana wa muradana wa murada sahibil hajjah bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu